Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila muallifi hadal kitab al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Neraskeun hanca Cibaduyut halaman 62 juz awal. Al-hajdu ala fiqdani ta'ati atas kefilah waktosna dugi ka tabuh tilu kirang 10 menit seberapa jam sak jam langkung salitnya begitu ge ngaos materai nu hoyong ngalami mah singkat padat sabab terbatas waktosna benten sareng ngaos di Al-Ittihad kadang-kadang tabuh 12 tabuh setengah 1 beres. Ngaos di Trans Studio mah memeh ngaos ge geus ripuh manten di perjalanan pajejeut numawi ya per 3 bulan sekali pangaosan di Trans Studio kaitung pangaosan anu luar biasa. Leres Pak? Benten sareng ngaos mingonan di majelis taklim lembur kurang ongkosna ka dieu mah rada agung. Terus tenaga kakuras rada lumayan. Menawi muga-muga ieu pangaosan anu kaetan istimewa ceuk urang diistimewakeun ku Allah barokahna amin. Ngaos teh di masjid, ngaos di masjid benten sareng ngaos di majelis. Jadi kaberkahan nu teh ieu hiji masjid, 2 thalabul ilmi, katilu Muharram. Moga-moga dipaparinkeun ka urang sadayana. Amin. Kaistimewaan ngaos nu ayeuna kahiji tempatna tebih moal aku loga nyaranana jeung nu caket. Kadua aksesna sulit teu bisa GPS mah teu nepi ka Trans Studio mah. Aya nu nyasab kepada larang ka ditu. Katilu jalemina seueur. Sakieu teh kaitang seueur ieu teh pertemuan per 3 bulan sekali jamaah pangaosan Jamiul Muklik. Ieu teh wakil unggul di Cianjur aya. Wakil unggul. Moal urang Cianjur setengah desa ka dieu moal. 36 kabupaten. Alhamdulillah. Seueur. Kaopat di masjid tempatna kalima Muharram bulan nu diangge ku urang ayeuna teh. Jadi
ya keberkahan masjid thalabul ilmi jeung Muharram. Muga-muga ku Allah taala dipaparinkeun ka urang sadayana ayeuna pisan. Amin. Nu gering sing jadi cager. Amin. Nu fakir sing jadi beunghar. Amin. Nu seuseut rezeki sing jadi lancar. Nu urusan pajejeut sing jadi normal. Nu bodoh sing jadi pinter. Nu lemah iman sing jadi kuat. Nu segut doraka masing jadi ngedua. Oh sakitu lah penyakit. Luar biasa na masjid Pak, kurang jelaskeun salit memang ngaos. Ya, ngaran masjid teh gedung perdamaian umat Islam. Nu matak jalma nu tukang datang ka masjid hatena damai. Nu matak di mana boga hate teu pati damai hayang pajujut wae ye jeung papada jalma sing remen asup ka masjid. Anu sok dijauhan ku jalma sup ka masjid insyaallah loba baturna. Hasan bin Ali sasauran di mana jalma pulang anting ka masjid ku Allah dibere keistimewaan paling saeutik hiji ti antara nu tujuh. Naon? Boga dulur dina saagama. Boga dulur di jalan Allah ta eta. Ieu mah loba balad mah dulur loba ngan balad judi ulah. Ieu mah dulur di jalan Allah. Eta mana? Thalabul ilmi. Di mana jalma datang ke masjid tuluy calik di masjid. Maka berangkat ke masjidna dianggap berangkat perang sabilillah. Di mana jalma datang ke masjid tuluy iktikaf di masjid. Cek Ibnu Umar hukumanana salagi iktikaf tamu Allah. Di mana jalma asup ke masjid anu niatna ngamakmurkeun masjid dianggap jalma pikir memperbesar syiar Allah. Seperti jalma nu ngaos keur memperbesar syiar Islam. Tah gitu. Eta urusan masjid. Masjid pusat peradaban Islam, masjid pusat pengembangan Islam, masjid gedung perdamaian umat Islam. Pang barokahna tempat satangkaraking jagat satungkap ning langit, masjid nu matak Rasul Isra ti masjid ka masjid. Sekilas info jam. Thalabul ilmi, Pak. Geus pada paham sadayana ge. Thalabul ilmi teh. Tapi khususnya talabul ilmi, sanes ukur ngan sakadar ngerjakeun pedah wajib jeung Allah. Direction ibadah menurut ahli ma'rifat kabagi dua. Nu narik hate kana hayang migawe ibadah aya dua. Hiji sabab parentah. Karena Allah marentah salat teu purun ge maksakeun salat. Tah eta kehidupan antara Allah jeung abdina teh seperti kehidupan sayyid jeung abdina kan. Anu kadua direction ibadah teh mahabbah. Ieu mah pikeun ahli usul, ahli makrifat ka Allah. Jadi katarik hate palaing ngalaksanakeun ibadah teh karena naon? Karena mahabbah ka Allah. Sehingga lamun ibadah diparekeun ku Allah henteu tega jeung teu raos manahna. Urang mapan salat lohor mun diparekeun sabulan ku Allah atoh banyak. Teu kudu salat sabulan. Wah atoh. Batur mah diparekeun ibadah teh ceurik kan. Sabab teu sanggup jauh jeung Allah. Nah, gitu. Kunaon anjeun teh? Nepi ka teu bisa sare tuluy salat. Cek Allah pirage kami teh ngan ukur nyunahkeun kana tahajud. Sekadar sunnah cek kami. Gusti abdi kulem teh tersiksa. Kunaon make tahajud? Karena abdi cinta ka Gusti, lain karena Gusti nyunahkeun tahajud lain.
pirage makruh atuh. Kunaon anjeun make sanggup ninggalkeun? Abdi ninggalkeun makruh lain pedah Gusti ngamakruhkeun, tapi abdi karena cinta ka Allah. Tah, geus lain deui itu masalahna. Thalabul ilmi kan. Thalabul ilmi ifrahul walidain. Neangan ilmu teh ngabungahkeun indung bapa dunia akhirat. Nu geus maot ningali budak neangan ilmu di dunia bunga indung bapa. Nu hirup kene bunga, urang gaduh putra milari ilmu bunga teh kan. Ridho pajawujeung anak nu masih kene leutik kene karena naon? Karena budak keur milari bunga hate. Bening sok aya kolot anu teu bunga, budak ngasantren, budak dengan ilmu. Eta mah kolot begug eta mah. Kolot nu teu pati pinter. Boga budak keur dengan ilmu teu bunga, kolot teu pati pinter. Ulah kolot bodoh disebutna, kolot teu pati pinter. Nu matak thalabul ilmi ifrahul walidain. Nu kadua thalabul ilmi kal khuruji fi sabilillah. Jalma init neangan ilmu seperti jalma init rek perang sabilillah. Ah gitu kan. Thalabul ilmi, thalabur rahmah wal maghfirah. Urang tinu jauh datang ke Trans Studio, maksudna rek bali ilmu, hakikatna mah rek neangan rahmat Allah, rek neangan panghampura sugan ku perjalanan jauh urang neangan ilmu, dosa urang ku Allah dihampura sadayana. Amin. Kedah Rasul sasaurang jalma nu berangkat neangan ilmu bari niatna ikhlas memeh ngalengka sampeanana dosana dihampura. Amin. Allahu akbar. Didinya leutik salian di Allah mah kebaikan. Ridho ninggalkeun pigawean nu aya di lembur, berangkat ka Trans Studio sabaraha jam? Aya nu setengah hari. Boga muning 5 dicangcang diburuhkeun ka batur ngangona sabab rek neangan ilmu ka Trans Studio leres Pak. Boga perusahaan ditinggalkeun, pamajikan teu milu tinggalkeun, budak diting demi milari naon thalabur rahmah wal maghfirah. Amin. Turikeun ulah. Can dibuka kitab namanya itu ke membakar semangat lah ya. Talabul ilmi istima'u kalamillahi wa kalami rasulih. Neangan ilmu teh hakikat nama rek ngupingkeun dawuhan Allah jeung dawuhan utusan Allah. Wa kalami auliyai wa kalami ulamai. Rek ngupingkeun kasauran Allah, kasauran Rasulna Allah, kasauran para waliullah, kasauran para ulama Allah. Itu talabul ilmi. Kemana berangkat? Ngaos ka Trans Studio. Hakikatna di Trans Studio hate ridho rek ngupingkeun dawuhan Allah, dawuhan utusan Allah, dawuhan para waliullah, dawuhan para ulama Allah. Moga-moga diberkahkeun ku Allah. Amin. Kitu kah. Terus ulah semangat deui. Sok buka kitabna ieu maka. Ancan aya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ari prihatin nalangsa prihatin teh hikmah ka-70 genep. Cok urang ngebahas bab nalangsa. Osok nalangsa tara. Cik ngacung nu can papangi saumur hirup jeung nalangsa. Aya aya. Mentang-mentang jagoan beunghar teu kungsi nalangsa euy hirup. Aya. Mentang-mentang profesor, doktor, orang pintar, kuring hirup teu pernah nalangsa. Bohong besar, Pak. Ngaran boga hate mah pernah nalangsa nu hirup di dunia.
hayang ulah hirupna langsa tuluy neangan duit cing loba ngarageus loba duit teu nalangsa, bohong besar. Naon sababna? Nalangsa teh tingkah teh nu alus nu aya dina rohani urang. Adi hate teh rohani kan. Rohani teh aya 5 ngaran. Nafsu, qalbu, nafsu, aklu, qalbu, ruhu, sirru. Rohani. Tingkah nu alus nu aya dina hate. Jadi nalangsa teh lain goreng. Kade dengan syarat ulah salah nempatkeun nalangsa tah sakitu. Tapi mun salah nempatkeun nalangsa bisa jadi nalangsa teh goreng. Mun teu salah nempatkeun alus, mun salah nempatkeun nalangsa goreng. Hartina alus aya kaalusanana, hartina goreng loba kagorenganana. Nalangsa eta. Mata ulah coba-coba pemuda neangan awewe pi pamajikaneun nu hatena tara nalangsa moal mangi. Sadunya ge ditiangan moal mangi. Ngaran hate mah boga nalangsa, mata disebutna nalangsa teh dasar emosi. Dasar emosi. Asok aya pikiran aing lamun loba duit mah moal nalangsa. Asok aya pikiran gitu, salah besar mikir. Tanyakan kan loba duitna nalangsan teh? Mau budakna nalangsan teh? Nalangsan. Moal aya jalma nu henteu pernah nalangsan. Allah ngadamal nalangsa dina hate supaya eta jalma ulah salah nempatkeunana, supaya jadi sabab usul ka nalangsa teh loba nu nalangsa tere usul. Urang mah kalah mabur tina nalangsa, puguh nalangsa teh tere usul ka Allah. Asal ulah salah nempatkeun nalangsa. Lamun teu gaduh artos osok nalangsa teh. Ari teu bisa salat khusyuk osok nalangsa teh. Batur ka beli mobil urang teu osok nalangsa teh. Batur bisa tahajud ari urang sare nalangsan teu. Tah eta. Salah nempatkeun nalangsa matak teu harus loba nalangsa hirup teh tapi kalah beuki goreng sabab salah nempatkeun lamun loba nalangsa nempatkeunana teh salah mah bakal beuki alus loba nalangsa. Batur tahajud wing henteu nalangsa. Batur salat berjamaah kuring henteu nalangsa. Nu ngadatangkeun kaalusan. Lamun teu salah nempatkeun, tapi lamun salah nempatkeun goreng, hartina ngadatangkeun kagorengan. Oh, atuh di kitu mah ulah sieun kadatangan nalangsa hate, ulah. Entong mau ditinggalkeun hate ku nalangsa, entong. Ari kira-kira matak salah mah urang nempatkeunana di mana aya? Jadi itu kesimpulanana nalangsa teh aya nalangsa nu alus, aya nalangsa nu goreng. Nalangsa nu alus nu teu salah nempatkeunana, nalangsa nu goreng nu salah nempatkeun. Jeung nalangsa teh kabagi dua. Ditilik tina segi reaksina nalangsa kabagi dua. Hiji aya nalangsa bener, kadua aya nalangsa bohong. Hajnun kadzib, aya hajnun shadiq. Aya nalangsa nu bener. Dur lohor gara-gara katungkul ku ulin salat lohor kaliwat. Nalangsa tah, nalangsa pedah teh salat lohor. Begitu salat asar awal waktu buru-buru salat asar jeung ngodoan salat lohor. Eta hajnun shadiq bener. Sabab naon? Yab'atsu 'ala ta'at. Hajnun shadiq nalangsa nu bener ngajurung kana taat. Maka nalangsa kaliwat salat lohor, salat asar awal waktu. Ari mah lain. Nalangsa salat lohor kaliwat begitu dur asar sare setengah genep salat asar. Eta mah bohong nalangsa kan. Kawas jalma migawe dosa. Tulis istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kuna mujang tobat tina dosa, kuna migawe dosa. Tulis
astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jam 3 can salat lohor disebut. Eta naon? Hajnun kadib disebutna. Numatak perlu pengakuan, kan mun ulang nalangsa aku ku ente nalangsa teh nalangsa bohong gitu. Sabenaon sanggeus salah teu beuki bener. Nalangsa nu bohong mah sanggeus salah beuki bener. Numatak Imam Busiri mah nalangsa balas emot ka Rasul teh ditekankeun kana hatena. Aku ku anjeun Busiri anjeun ngocorkeun cipanon teh sabab balas cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di aku ku anjeun. Masuk urang mapatahan diri urang gitu teh. Aku ku maneh ieu teh. Maneh teh nalangsa bohong gitu. Nah, kudu ditegaskeun. Lumatak min tadakuri jirodin teh hamzahna hamzah takririyah. Anu ngabogaan makna ceuk ahli alat kudu ngadatangkeun pengakuan. Min tadakuri jironin, aku maneh ceurik teh sabab ingat ka tetangga saha Rasulullah sallallahu alaihi. Bahasana jironun tetangga padahal jauh ka Rasul, jauh di mata dekat di hati. Ku balas cinta mah hati asa deukeut jeung Rasul, mata tetangga bahasana. Make kalimah jironun ku lapat jama padahal dimaksud jarun Rasulullah. Lin takdim elatna ngagungkan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi majazdadam anjaro min muklatin bidami gitu kan. Kayak orang baca tungtungna eta sabab aya berkahna eta naon cager penyakit. Imam Busiri asal lumpuh gara-gara dibaca amin tadakuri jironin dina impenan payunan Rasul ku Rasul diusap ari gugah cager. Urang bisa lomba bisa ngan hate teu bisa taroki. Muga-muga ngaliwatan 10 Muharram berkahna tuluy urang macakeun amin tadakuri jironin hate urang nu lumpuh teu bisa taroki jeung suluk ku Allah dikuatkeun sehingga taroki jeung suluk ditangtayungan ku Allah akhirna jadi ahli wusul ka Allah. Amin. Bi fathil fa'i bidomil fa'i fuqdanit taat macana bisa wa kasriha kasrah fa fiqdani taat rek fuqdani rek fiqdani jarona jirona juhrona macana bisa tempat mikot ae adami wujudiha tegasna henteu ayana itu taat bil hali dina waktu harita ma'adamin nuhudi sarta hentena tanginas hudang bangkit ilaiha kan itu taat fil mustaqbali dina zaman fi kahareupeun lamun nalangsa karena teu bisa migawe taat dina para harita tapi nalangsa eta teu ngajurung kana semangat ibadah dina waktu nu bakal datang maka eta nu kitu ngaranna min alamatil igtirari eta tina sawarena pirang-pirang tandana katipu kunaon ku pengakuan tadi aing teh doraka teh teu pati goreng sabab naon hate nalangsa tuh tapi ari datang waktu kalaka sare lain salat asar eta teh tanda-tandana katipu eta teh kan katipu kunaon tadi ku perasaan nalangsa bohong di aku nalangsa bener padahal nalangsa eta teu ngajurung kana taat tah kitu nah matak aya keterangan kulantaran aya nalangsa bohong kam min ainin jariyatin wa qalbin qasin mang pirang-pirang jalma anu panonna ceurik hatena teulas padahal ari ceurik teh pas diterangkeun Rasulullah perjuangan lagi ingha ceurik tapi pas datang perintah di Allah malah kabur. Ceritanya kamu hidup mencari untung tapi yang untung-untung ditinggal. Terus
Seperti mana? Naos sak jam julusu kasaatan fi majlisil ilmi la tamussu qalaman wa la taktubu harfan khairun min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah. Ngaosna pangaosan ya, dicalikna pangaosan sak jam teu nyepang pulpen teu nyerat sahurup-hurup acan. Mun dibuktikan ku Allah ganjaranana lamun ikhlas ta talabul ilmina leuwih gede daripada sodako 1000 kuda dipakai perang sabilillah. Tapi orang lu dibandingkan pas ayeuna berlawanan mending neangan untung 1 juta mending kene ngaji nu menang 1 miliar ciso. Tapi malah milih neangan untung ngaji ditinggalkan, bohong besar. Neangan untung hidup di dunia. Lu bukti mah neangan kahayang nafsu, lain hayang untung. Bukti nan untung-untung ditinggal. Dua rakaat sunat meme salat subuh leuwih gede ganjaranana, hargana leuwih gede daripada harga dunia jeung eusina. Tapi malah orang milih tidur nyenyak daripada rakaatail fajr ini. Itu bohong besar, cari tanah dengan untung ditinggalkan. Namun benar hidup di dunia dengan untung, mana nu lebih untung kan eta nu kudu digawe ku urang. Ayat takwili tegasna mengeluh, meratapi, susah. Takwil dengar. Alaman netepan kana perkara lah hakikota nu teu aya hakikatna, teu aya nyatana lahu kana itu mah. Ngalangsa caritana tapi eueuh buktina, ngalangsa bohong. Padahal nalangsa teh hebat pisan. Nalangsa teh apa? Ngaran ceurik teh sebenarnya makom salikin. Ciri makom salikin sok ceurik. Ciri makom salikin mun tinggal taat teh sok ceurik katana nalangsa. Ya mah ketinggalan salat subuh wis 20 kali ge tenang we. Teu ngarasa nalangsa. Ciri lain dina makom subuh. Katipu kan. Wa hadza tariya perkara warituda eta al-haznul kadzibu. Nalangsa anu bohong. Alladzi anu yakunu kabuktian ma'hu eta sarta itu ladi naon al-bukaul kadzibu ceurik anu bohong. Kama kila seperti diucapkeun naon kam min ariyat min ainin mang pirang-pirang tina panon jariyatin anu ngocor wa qalbin qasin tapi na hate teuas. Tadi soca mah ceurik tapi hate teuas itu. Mana di pepatahan mah bener ceurik tapi isuk ngeureuyeuh deui doraka. Teureun-teureun. Eta qalbin qasin teh. Wa waritu qalbun eta amanah rasa aman itu si qalbun. Makrallahi tina pangakal-ngakal Allah al-khafiyan samar. Ngerasa aman pira ge dosa leutik dah hate bari nalangsa moal gede teuing sugan siksaanana. Oh, tah ieu awas ka. Pangaruh nafsu jeung setan. Awas, kudu hati-hati. Si orang teh eta teh nu ngawurukan tadi teh setan jeung nafsu. Eta hati-hati setan. Setan ngagodana dina 3 tempat. Hiji memeh migawe, kadua keur migawe, katilu tas migawe. Mun memeh migawe ngahalangan entong dipigawe. Keur migawe ulah husu. Ngaratong bener migawena. Teu beunang keur migawe, engke geus migawe, ngarasa alus hatena papatah setan eta teh. Tong ngarasa alus. Di mana ngarasa alus, nekadkeun yen dirina boga pagawean. Di mana nekadkeun diri boga pagawean, sing ingat la ilaha illallah. Eueuh ngagaduhan tapak damel kecuali eueuh nu migawe kecuali Allah. Lamun kuring ngaku boga pagawean berarti ngaku anu Allah. Hai suman ahu sakira-kira nyegah Allah ka itu siman maka na perkara yanfa'uhu anu manfaat itu maka itu siman wa atahu jeung mere Allah ka itu siman maka na perkara yabtaru anu katipu siman bi itu mah minal hazni tina nalangsa wal bukai jeung ceurik.
makrullahi teh Allah ngahalangan perkara nu manfaat, Allah Ta'ala ngagampangkeun kana perkara anu teu manfaat. Ari rek ngaji ampun aya we halanganna teh. Boga duit leungit. Duit aya suku titadong. Teu ini keneh wae. Pas ari rek ulin mah lancar-lancar. Jadi ingat kan makrullahi teh dinya. Salat gampang, tapi gampang salat si orang dina waktu salat daya ikhlas dina teh. Awas ingat makrullahi eta. Kana geus rasa alus pada sok salat, padahal Allah teu ngabisakeun ikhlas kana hate dina waktu salat. Diganggu ku setan. Eta kan kade. Suruh mengaji mata di casing kade ulah ka tipu penampilan. Katipu ku penampilan mentang-mentang di jubah kieu wah kiai sasab di teh. Pas di ampihan jam 3 eueuh segala leungit. Kade Kang pakaian kieu ya dipake ngedok ku batur. Di urang pakaian kiai kieu di Mekah mah. Supir angkot kieu pakaianna. Make tau muka dia diiga. Rek mikot di jarona, aya nu lumpang ti Masjidil Haram, gigi. Wah, sugan imam Masjidil Haram. Ari blus teh kana angkot. Supir angkot. Mentang-mentang mawa tas we, subhanallah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah. Wah, kiai sasab ya mah, watir ampihan. Ulah kade. Mentak kudu kenal betul ka nafsu, kudu kenal betul ka setan. Jadi kudu wawu jeung nafsu teh. Kumaha euy ari ngaran nafsu teh? Oh, nafsu. Ulah payah gawe salat alus, ari hadun nafsi mah tadi ge. Ilmu hadun nafsi, lain ilmu laduni, coba. Dari 7 ilmu teh. Naon sabana? Sabab di mana geus pinter, lancar urusan. Bohong besar padahal. Lamun pinter kalut urusan. Nepi tungtung nama lunglang lingling melak sugan dina meureun. Balas ripuh lila-lila jadi suniwen. Bohong besar. Kudu apaham. Allahu Akbar. Nu geus mabuk mah apa? Allahu Akbar nu dieusian ku yakin ka Allah jeung Allahu Akbar anu dipake kedok beda. Lah Allahu Akbar nyaho, Allahu Akbar setan dia. Naon sabana lain salat rek dengan senaru alus di masjid. Setan Allahu Akbar na ge. Kudu paham Kang, kudu wau. Naon sabana beda kan? Wa kalamu ahlillahi nurun wa barakatun. Cariosan ahli Allah nur jeung berkah ngadatangkeun kealusan. Lamun ngupingkeun ilmu ti ahli Allah nu tadi sok segut doraka ngadak-ngadak hoream. Balik ka imah teh euy ayeuna mah jadi teu pati wani doraka teh. Kamari mah segut doraka. Ayeuna mah regog. Can ngupingkeun caritaan eta jalma. Kamari dur lohor kalah udud. Ari ayeuna mah euy make dur lohor teh aya hayang salat. Rendah hati teh eta berkah. Wa kalamu ahlillahi nurun wa barakatun walau kana ghairu fasihin sanajan teu pertengkang teu paseh nyarita. Tapi sabalikna caritaan anu hatena mahjub ka Allah zulmatun poek. Dikupingkeun ka harti ku otak tapi teh harta teh keur ngarti kan. Jadi cek bahasa barudak mah. Nah, eta teh pinter otak, bodoh hati. Punya kekuatan intelektual tapi tidak punya kecerdasan emosional. Sabnaon teu aya ilmu laduni. Teu aya ilmu nafi kan. Mata lamun aya hajnu tapi lekatnya dina hate anu teu boga ilmu manfaat, hajnu jadi malapetaka, jadi bencana. Gara-gara na langsa loba jalma nu teu akur jeung indung bapa. Bener. Gara-gara na langsa loba jalma nu teu akur tatangga jeung tatangga, mau guru jeung murid.
Gara-gara nalangsa nu alus jadi goreng, gara-gara nalangsa anu tadina iman jadi musyrik, gara-gara nalangsa anu tadina Islam jadi murtad. Bisa jadi, bisa. Sabab nalangsa aya dina hate, tapi hatena teu makrifat ka Allah, nalangsa jadi modal cilaka. Gara-gara nalangsa asal ka pamajikannya jadi hayang ngaganti. Nalangsa ditaniu pangninyukeun kopi neng, sarangan we cenah, lokot teh nalangsa. Cek hate ganti ku aing pamajikan. Ngawok kan. Sabab naon teu aya ilmu nafi dina hate. Ilmu nafi teh naon mutlakna ilmu nafi teh lain kata larjohar maknun, lain kata al-alfiyah, lain kata al-Qur'an. Ilmu nafi teh nyaho ka Allah, makrifat ka Allah, ilmu nafi. Tapi sanajan nalangsa lamun hatena makrifat ka Allah, nalangsa alus sungkul, gara-gara nalangsa bodoh jadi pinter, gara-gara nalangsa fakir jadi beunghar. Aya anu nalangsa aing rek nginjem duit 100.000 teu dibere ku tatangga, nyeri muntang ka Allah Gusti, tapi moal keheul ka tatangga. Ngadua ka Allah, kerja keras, cerdas, ikhlas, akhirna jadi jalma beunghar. Loba jalma nu kanyerian ku ahli dunya, manehna jadi ahli dunya sabab nalangsana dipimpin ku hate nu makrifat ka Allah. Tapi lamun nalangsa nyeri ku ahli dunya gara-gara hate teu makrifat ka Allah, nekat ditodong ahli dunya. Bisa dibunuh ahli dunya. Cik geus ngabunuh jalma beunghar, beuki surem hirup beuki cangkra. Sing emut ka, boga nalangsa, boga keul, boga hayang, boga resep, alus eta dasar emosi, asal ulah salah nempatkeun. Sanu tara salah nempatkeun dasar emosi, jalma nu hatena makrifat ka Allah. Matak Syekh Fakima ma'rifatullah as-sababu fi sa'adatid darwain. Makrifat ka Allah nu jadi sabab bagja dunia akhirat. Jalma hate makrifat loba nalangsa beuki deukeut ka Allah, loba nalangsa beuki pinter mun bodoh, mun iman lemah beuki kuat, mun rezeki susah jadi beuki lancar gara-gara nalangsa. Tingali ke kaditu naika, tingali orang baca tulina. Kunaon bisa jadi kitu? Tingali ya. Fa innahu mangkasana itu siman eta qad yastahsinu. Terkadang ngitung-ngitung alus siman teh bidalika kana itu hajnu. Halahu kana tingkahna itu siman. Wa yaudu jeung ngitung jeung ngarekan itu siman. Ngitung itu siman nafsahu kana dina itu siman sean kana hiji perkara. Jadi sanajan teu salat kulang tarna hatena langsa ngaku dirina aya nu alus dina teu salat. Bohong besar eta teh Pak. Lamun teu ngajurung kana ibadah ka Allah. Tapi lamun langsa sanggeus teu salat lohor tadi ngajurung kana salat asar al-waktu malah ngajurung tobat ka Allah beuki deukeut hatena ka Allah tina sabab boga dosa lantaran makrifat hatena ka Allah aya na langsa beuki deukeut ka Allah beuki untung hirupna ka. Ngarasa hade peda ceurik kadekangnya bisi katipu. Aduh, aing teh tas ceurik kitu juga piraku aing teh make goreng-goreng teuing. Tas naon? Tas ninggalkeun taat. Awas Kang, pengaruh setan jeung pengaruh nafsu eta teh. Amal hajnus sadiqu anapun ari nalangsa anu bener huwa turi hajnus sadiq eta allazi anu yab'atsu ngajurung itu ladi ala taati kana pirang-pirang taat wa yakunu jeung kabuktian ma'ahu sarta eta tetep sarta itu ladi naon al bukaus sadiqu ceurik anu bener. Matak Imam Fadil Syekh Fudel bin Iyad sasauran nu maksud nadamah dina tobat lain panon ceurik tapi ceurik hate. Awas. Dan sabana Allah nu panon ceurik hate seuri. Bener kan? Boga musuh bejana tabrakan, maut datang ceurik balas atau balas nalangsa khawatir kan. Balas atau walah untung musuh aing paeh ieu teh sakalian jeung anakna we paeh teh. Dohirna mah ceurik, panon ceurik hatena bunga. Motak disebut nadamah teh lain ceurik soca, ceurik hate kan. Beda. Lumatak ada cerita cek Sufyan Sauri ayat 10.
al-buka'u asaratu ajazain kulluha riyaun illa wahidan. Cerik teh 10 rupa. Anu cerik ikhlas mangan hiji, cerik hate. Anu saja nama eta mah cerik naon? Cerik riya. Ngadoa lantaran lupeun batur cerik, padahal teh teu hayang cerik. Tuyus urang ngayakeun riungan dina nisfu Sya'ban, batur cerik, milu cerik, padahal teu kaharti. Kunaon mana mikul cerik? Atuh daerah batur cerik aing teh cerik. Cerik tobat eta. Lain cerik tobat kan. Teu kaharti cerik teh, ngan aing mah milu cerik teh daerah cenah teh cerik. Pas ditanya ku batur lain balas ngarti. Aya jalma cerik ngarontok urang keur teu cerik, jadi milu cerik. Cerik gerebegan atuh kan. Lain cerik tobat, kada coba teh ulin pajak cerik, awas. Rekayasa nafsu jeung setan cerik oge ka, direkayasa boro-boro cerik, salat ge direkayasa nafsu jeung setan, awas. Lumatak sing paham, kade sing wawuh jeung setan. Urang teh lumatak eleh wae ka setan teh atuh da terbalik. Allah nih setan ningali ka urang, urang teh ningali ka setan. Ari Allah tara poho ka urang, urang tukang poho ka setan. Ari rek salat urang ingat awas aya setan ngagoda. Masuk kitu tara? Tara. Ari setan sok pohon, waduh aing teu kaburu rek kagoda Ki Umar salat asar kasarean aya bejalan setan gitu. Setan pinter urang bodoh, setan kuat urang lemah. Sok kan? Kuat. Dina amal soleh mudahanah teh setan teh kuat. Iblis kolotna setan. Ari anu jadi setan teh Kang ieu jin jeung manusia. Ngan lolobana jin nu jadi setan teh di antara manusia dibanding manusia. Naon sabna? Manusia turunan nabi, setan ari jin turunan iblis. Iblis boga anak jadi ifrit jeung jadi jin. Nu jadi jin aya nu iman, aya nu kufur. Tah anu jadi jin teh tah eta teh nu aya nu iman, aya nu kufur. Turunan iblis. Iblis 14.000 tahun tawaf di aras. Mata kalau mereka kedok dina ibadah, jin walah hebat pisan. Piraku ieu mah euy. Jalma sasar akidahna walah salatna ge setengah jam. Ada orang 10 menit salat. Mantap aya nu hukuman, wah caritana nyaritakeun ma'rifat tapi salatna sakedeung teu percaya aing. Jadi kudu lila salat. Padahal salat lila can puguh dorongan iman. Aya nu tabeat salat lila teh kan. Jam 3 eureuna tarawih teh. Tapi lain dorongan iman, tabeat lila. Sare lila, dahar lila. Cagalo lila. Nginum lila, udud lila. Udud teh lain 10 cm, selang ka dieu tah. Dina tampolong sakilo hubrag bakona teh kan. Sajongjongan korolo lila. Maka salat lagi lila, salat lila can puguh tina iman kan. Usul tah salat lila cisok. Karena yang sok ngadua panjangnya sajak. Sabalah dibaca ngadua teh. Lebih kan lu hadir ngap sayangin. Lila teh enggak jangan teh ngadua bari terekeun nepi lila teh. Lamun nepi mah lila oge. Aya lila nawe hungkul ngarah jiga. Adega. Ulah katipu ku penampilan jeung dia oge. Can puguh tina iman. Tinggal ita bahwa tamang kari tubuh ka usodik eta min makomati salikina tina sawarehna pirang-pirang makom jalma anu sarulu kabeh. Tingali qala perantos ngadawu Sabu Ali Adakoki Sahibul Hazni ari anu ngabogaan prihatin eta yaqta'u ngambah itu Sahibul Hazni min tariqillahi tina jalan usul ka Allah bisahrin dina sabulan makana perkara layak ta'uhu anu teu bisa ngambah si jalma kana itu mah min faqdi hajrihi tina sabab eueuh prihatina si jalma pisinina dina pirang-pirang tahun. Zikir ka Allah 70 tahun tapi eueuh hajnu dina hate terekeun usul. Tapi bari hate ceurik mah ka saminggu nepi 3 bulan usul ka Allah sauta. Nu matak dina makom salikin sok loba ditungarakeun ku Allah supaya hatena hajnu di mana hajnu lempang di jalan usul ka Allah tere nepi Kang bari hajnu mah beda. Dan biasana ari di makom ahli
dunya mah hajnu teh dina urusan dunya. Hajnu teh nalangsa teh. Teu bisa salat mah teu nalangsa. Lamun teu bisa dengan duit nalangsa. Nya, kunaon ki? Ceuri ku ngalisuk na golodog, boga incu 5 bisa dengan duit kabeh. Ceuri. Ari aki geus kolot kitu, bisa salat khusyuk, batur mau muhadharah, mau kasafah, mau ayana, musyahadah, bisa teu? Henteu, nalangsa teu? Henteu. Ka ada hajnu kan. Tapi sakapun masanajan hajnu ku urusan dunia, kan balik ke Allah. Sabnaon hatena makrifat ka Allah, bisa jadi hajnu teh dohirul maujudat tina dunia, bisa jadi tina nu ta'alluq jeung Allah seperti hajnu bodoh. Nalangsa batur pinter aing bodoh. Tapi nalangsana ulah nalangsa bohong. Ngedekul kunaon ujang ceurik ieu teh keur mikiran hayang boga ilmu, kawas kiai bisa maca kitab, bisa pidato, jam 3 can salat lohor. Sok. Nalangsana bener teh kan. Ulah mikiran sirat batur. Hoyong bisa ngaji kawas kiai. Diketuk ku ilmu nahu, disorban ku ilmu bayan, dikopiah ku alfiah, diteplek ku ilmu mantek, segala bisa. Hayang aing teh kawas kiai. Tengararet kana diri. Kumaha kemampuan IQ? Otak nalar 10 bet alfiah, mun apal nu ka 12, leungit tu 10. Mikir hayang kuas kiai ulah geus aing mah da eueuh jiga teh eueuh bahan jadi kiai mah namanya otak mintul aing mah geus kudu ngarumasakeun diri we lah merenahkeun diri dina mana dina jadi murid sodik guru mursyid aing mah tinggal getol ngaji niatna sing ikhlas guruna guru mursyid geus sakitu ulah mikiran yang pinter kuas kiai tong mikiran sirat batur kan. Batur bejana nyen masjid doi beak 2 miliar kumaha carana aing ngarah bisa sedekah ke masjid 2 miliar bedekul tisu keur ka asar lohor kalimat cok balas sayang sedekah 2 miliar kemana aing usaha ya teh mikir waktu di mana hate makrifat ka Allah boro-boro nu alus nu goreng ge sabab Allah mere nu alus jadi alus hakikatna kan ari beunghar jeung pakir alus mana kan. Jujur sok jawab. Hah? Halus bang? Har daripada pakir. Ngacung yang pakir. Halus pakir, tapi pakir teh Kang goreng cek urang. Lamun Allah mere nu halus. Naon gorengna pakir? Naon cing? Lamun Allah ngajadikeun jalma abdina Allah pakir, Allah mere nu halus. Naon halus jeung pakir? Sobar dina ka pakir. Jalma fakir sobar kakasih Allah seperti jalma beunghar berehan kakasih Allah. Namun orang fakir teu mikiran jalma berehan kan nu fakir asal sobar jadi kakasih Allah. Sabab aya rambu-rambu bising dina kekayaan dina kabeungharan oge. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasauran kullun muyassarun lima khuliqalahu. Syakur perkara nu dijieun ku Allah pikeun abdina digampangkeun ku Allah kan. Aduh aing usaha ka Jakarta, ka Surabaya, ka Bandung, warisan dijual hampir beak, netes semplek nincak semplak kalah balik kolor. Bawa aing mah catatan beunghar di kodo mubrom ti Allah. Geus welah ngadidik hate ayeuna mah. Usaha mah usaha, ngan bari ngadidik hate supaya sobar dina kafakiran. Sabab fakir kakasih Allah untung mikiran sirat batur kan. Allah menjadikan diri orang sebagai ulama. Allah mere khosyah. Ulama khosyah, panghabatna ulama khosyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Allah menjadikan diri orang sebagai pejabat. Allah mere adil. Allah menjadikan orang jalma beunghar. Allah mere sahawa. Allah menjadikan diri orang fakir. Allah mere sobar. Allah menjadikan diri orang lalaki, Allah mere hate boga kanyaan. Mata lalaki teh nu soleh teh anu boga hate. Cek awewe aing mah yang boga salaki teh nu boga hate. Pugu awewe keur ngetes semplek, nincak sempak, ribu oge. Kurang dikakasak terus, teu boga hate tadi kitu teh. Budak digandong hiji, diais hiji deui.
Dibakur masak ongko, itu sakina gegeruan. Neng pangliukeun kopi, anu ka dieu keun. Waduh. Beak di babak belur. Teu boga hate anu kitu teh ngaranna. Geus pakoloyo rek niuh kopi, sabios neng. Da teu kurang ripuh anjeun mangurus budak akangku, akang we niuh kopi mah. Pan abdi kawajibanna teu naon-naon. Tah eta lalaki boga hate anu kitu ngaranna. Jadi lalaki boga hate, jadi apa we? Boga kaera. Oh kan, tigubrak karena dosa, Allah nggak bisa tobat, maut, mere husnul khotimah, alus kabeh nu goreng cisok kan. Tapi nalika hate teu makrifat ka Allah, naon nu alus di eta jalma, boro-boro nu goreng, nu alus ge goreng hakikatna. Allah ngajadikeun jalma loba ilmuna, tapi Allah teu mere khosya, pinter kabalinger, pinter teu bisa bener. Dalil pasolengkrah jeung amal. Jadi jalma pinter ngaji ngan rampus karena dosa. Ulama teu dibere hos ya. Teu jadi alus. Boro-boro jadi pejabat. Allah ngajadikeun pejabat, Allah teu mere adil. Ujung-ujungna ditangkap KPK. Napa nyara lin? Ujung-ujung. Mana alusna jadi pejabat si sok. Allah taala mere beunghar. Tapi koret nu beunghar, aya nu pang dipikaresep jalma pada koret aya. Allah taala ngajadikeun jalma fakir, Allah teu mere sobar. Jalma sobar teu jalma fakir teu sobar mah hitung-hitung nyiruan teu maduan. Keur naon? Jeureuh terus maduna Allah. Ngariweukeun batur. Tapi apa manfaatna ngadua teu diijabah, naon sa fakir mudahana. Jalma fakir teu sobar dina kafakiran moal mustajab doana. Tong ngarep-ngarep doa ti jalma fakir nu teu sobar dina kafakiranna. Hitung-hitung nyiruan eueuh maduan. Hari liwat nyocok ka urang maduna eueuh gitu. Nu aya ngari ripuh jalma nu beunghar kudu dibere kudu diatur salat teh dae. Alhamdulillah min. Namun jalma disesatkeun urusan dunia, disesatkeun urusan agama, ciri jalma dilaknat ku Allah. Man ta'assarat alaihi matalibuhud dunyawiyah wal ukhrawiyah fa huwa minal mal'unin. Sajalma nu ku Allah disesatkeun dina urusan dunia, disesatkeun dina urusan ibadah, ciri jalma nu dilaknat ku Allah. Cek urang mah neangan duit cebecus, ibadah mumul. Dilaknat ku Allah. Naudzubillahi min. Sanajan fakir ge getol ibadahna. Eta mah nyiruan aya maduan. Jadi nalika hate makrifat ka Allah, boro-boro nu alus nu aya di diri urang nu goreng ge hakikatna alus. Cek embut ka. Rek jadi jalma fakir, rek jadi jalma anu tigubrak kana dosa, Allah ngabisakeun tobat, moal matak cilaka ku dosana sabab Allah ngabisakeun tobat. Maut husnul khotimah. Nu ripuh mah maut suul khotimah. Ya eta ka. Nu mawi disimpulkeun ku ahli makrifat. Intisarul fasadi fil ardi bisababi jahlin nasi min ilmin nafi. Kumelarna karuksakan di muka bumi ieu terjadina bencana di jagat raya di dunia ieu sabab nu caricing di ieu dunia geus teu nyaraho Allah kan. Boro-boro nu goreng nu alus ge teu jadi alus. Ulah atoh pedah keneh aya nu salatna salat ria kan. Ulah bunga kepada syiar Islam katingali nu ngaraji geus leungit ikhlas kan. Neangan jeung riasah hungkul. Kumelar karuksakan di muka bumi ieu di mana jalma geus teu nyaho Allah. Nu matak ruh dunia teh makrifatullah. Lamun Allah nyabutan jalma-jalma nu hatena makrifat ka Allah, hakikatna dunia keur sakarutil maut ieu teh. Tong ningali infrastruktur jalan di hotmik, gedung bertingkat, dunia geus reyon eta teh walaupun gedung-gedung menculang tinggi, jalan di hotmik, tapi nu caricing di dunia geus teu nyaraho Allah, eta mah aki-aki keur sakaratil maut make jas jeung digolok.
disangka rek ulin isuk ka moal. Padahal isuk ngapan sakurtil mah. Pedang make jas dong digolopkan. Ketipu kan, awas. Ulah ketipu ku kehidupan dunia, ku penampilan dunia ulah ketipu. Nah, kesimpulan, lu mata kesimpulanana, lamun hirup hayang bagja dunia akhirat, pimpin hirup ku hate nu makrifat ka Allah. Di mana hirup dipimpin ku hate nu pinu ku syahwat nafsu, boro-boro pakir sing beungharge moal cukup dipake ngemuaskeun syahwat nafsuna. Boro-boro bodoh sanajan pinter profesor doktor kiai jumhur moal cukup ilmuna dipake muaskeun hatena. Nu mawi timbul gumelar karuksakan intisarul fasadi fil ardi bisababi jahlin nasi fi ilmin nafi. Gumelarna karuksakan di ieu bumi sababul ma'nawiyahna nu caricing di ieu dunya geus dicabut makrifat tina hatena ku Allah taala. Naudzubillahi min eta. Taroki jeung suluk bari hate nalangsa, bari hate prihatin, ari nalangsa prihatin teh disebatna teh kan kasratul qalbi, pecahna hate. Nu matak urang kudu dzikir, riadoh, tafakur. Hitung-hitungan dagoran hate, hate engke peupeus, tina sela-sela peupeusna hate kaluar cai naon ilmu. Nu matak anu makrifat ka Allah mah ku Allah taala teh hatena dihancurkeun kang heula memeh dimakrifatkeun ka Allah. Matak anu taroki jeung suluk bari hatena loba tunggara tereh usul kan. Nu matak gampang rezeki teh dina tilu perkara. Hiji makom istidraj mustadrajin. Gampang rezeki, goreng eta disungkun ku Allah. Anu gampang rezeki na makom sobar, makom subur. Ahli ibadah lamun can tahakuk nama kom sobar moal gampang rezeki. Awas. Susah rezeki. Supaya naon? Di mana susah rezeki kan nyeri hati. Aya laporan ka simkuring, Kiai. Kapungkur mah simkuring boga hate teh sok nalangsaan. Ayeuna mah cenah hese rek ceurik. Bertemu ngadengen sholawat ceurik. Nguping anu maca Quran ceurik. Ari ayeuna mah cenah ampun hese itu ceurik. Ulang seorang dipikir-pikir bahwa lama keur sagala ribu jadi nete semplek nicah semplak pamajikan manyun mitoha teu ditanya geus deuli mata kana sholawat ke langsung nyurucun cipanon ajlo di mana geus tahaqquq makam sabar digampangkeun nu mawi aya syair as-sabru miftahuma yurja'ilun fa'ilun wa kullu khairin bihi yakunulun fa'ilun. Ari sabar teh kuncina sakur pangharepan reujeng jadi sabab sakur-sakur kabagjaan. Lamun yang bagja sabar. Lamun yang tercapai cita-cita sabar. Tak sabar. Naik deui kana makom suluk, sabar teh makom suluk kan. Nah, tahaqquq na makom sabar lempang deui menuju makom ridho tina sabar. Di dinya seuseut deui rezeki. Coba naon? Lobana langsa di mana taroki jeung suluk lobana langsa tereh usul. Ngan urang teu paham. Hayangna mah taroki jeung suluk beri loba duit jadi tereh rarasaan. Aduh, ngaji teh mah gejed kieu ieu teh. Lamun loba duit mah rarasaan unggul padahal bari hate teu nalangsa mah hese usul kan. Susah ngapisifat kaabdian. Paling anu pas-pasan. Nu watak saur Rasul maslahatna dunya pikeun agama anu cukup. Lamun leuwih teuing sok takabur, kurang teuing sok frustasi. Anu alus mah anu cukup. Pas. Eta tak ulah atoh dibere nu leuwih teh bisi teu kuat naon teu kuat berehan. Waduh di mana Allah ngajadikeun jalma beunghar tapi hate koret geus cilaka panyiksa beunghar teh mah Kang. Tah kitu. Nemawi Allah ngadamel
haznu. Tinggal urang ulah salah nempatkeunana, insyaallah kulantaran hate haznu Allah taala maparin anu sae dunia akhirat ka urang nu mawi ulah nyingkah tina haznu. 5 menit deui. Sabaraha? 10. 3 menit deui. 3 menit deui. Jam 2 mukli dianyuk. Si kamu gua mata kudu buru-buru nyen masjid di Trans Studio di itu di Borma kan Rancaeke tanahna geus aya 100 tumbak tinggal dibangun ku urang ngaos di ditu mah rek sapopoe ge bisa kan. Ya mah di tempat batur wayahna kudu di stop waktuna. Tak gitu. Moga-moga Allah taala maparin haznu kana hate urang, Allah maparin sae ka diri urang. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Moga-moga haznu tong jadi awon ku berkahna urang maoskeun nu diaoskeun ku Imam Al-Busairi. Nu cager anu gering jadi cager, nu fakir jadi beunghar, nu lemah iman jadi kuat kan. Eta paling saeutik 3 bet dina qasidah burdah teh amin tadakuri jironin sareng laulal hawa lam turi sareng nabiyunal amiru. Engke bapak-bapak kulantaran bisi teka talar lain yang kagoreng bisi teu kungsi ngaji qasidah burdah baheula jadi teka talar simkuring maca qasidah burdah bapak-bapak maca maulaya sholli wa sallim daiman sabab khususiatna berkah tina eta qasidah burdah nu ditaklif ku Imam Syarifuddin eta teh kan kudu gaduh abdas yang hareup ka kiblat sarta apal hartosna sarta dibarengan ku cinta ka Kangjeng Rasul sarta disarengkeun jeung maulaya sholli wa sallim daiman abada sholawat nu diajarkeun ka Imam Busairi ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, niatan sing ikhlas kan. Doa nu tadi muga-muga dikabulkeun ku Allah. Berkah masjid, berkah thalabul ilmi, berkah bulan Muharram. Insyaallah Muharram teu kabahas engke bersambung Trans Studio nu bakal datang. Bismillahirrahmanirrahim. Amin tadzakuri jironin bidi salami mazajtadam anjarominmu latim bidami Maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika nahatina emut kata tangga di kampung di salam ciso cangocoran tina panon sareng geti sami Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil laulal hawa lam turi
lidzikril bani wal alamin maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika lamun manah teu belat moal ngocorkeun cipanon susah kulam nalikani ngali patilah sanabi maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarrafi qawlila minhu wala na'ami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi nabi urang sadayana numa rentah jeung ngalarang sareng pangsaena anu ngucapkeun la na'am sami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi sakitu nu kahaturkeun hadallahu wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.